Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana di mana bae ayana wilujeng siang patepang patepang desa Rangkang Arit dina acara dongeng Sunda anu matuh anu biasa dicana ku Kang Arit. Dongeng Sunda anu nyenak judul Buk Indung Ayeuna teh mitra seri K20 hiji. Kamari teh dina seri K20 nyaeta nuju nyarioskeun Jang Kudil sareng Jang Rancung anu nuju aya di nagara Siluman Bagong. Nyaeta dicana ku Ponggawa kanggo nerangkeun naon anu tos kajantenan kitu nya baksana mah. Janten si Kudil jeung si Rancung teh tos dicandak balahan mah Prabu Gahar Samudra ayeuna teh nuju ngileng-ileng kumacarana ieu dua manusia supaya tiasa kabaud kairut kumanehna. Margi cek pangemut Prabu Gahar Samudra ieu teh penting pisan kitu nya. Mitra dongeng Sunda Buk Indung karangan Kang Adit Bentar sari K20 hiji urang kawitan bae. Der. Iya dua manusia perlu kudu pisan kudu jadi balad manehanana. Sebab lamun ieu dua manusia jadi balad Prabu Gahar Samudra bakal babari lamun dina neangan mangsa. Ngolo-ngolo bangsa manusia supaya kairut kapincut ku bangsa siluman. Rek dibobodo rek dibibita ku harta tapi pan keur narik keur ngabawa ngabanon keur bawa bangsa manusia supaya kabaud ku bangsa siluman gampang gitu. Perlu lamun di dunia mah panginten perlu mediator mitra, perlu market. Ayeuna aya dua jalma nyaeta si Kudil jeung si Rancung meuni atuhun kacida eta Prabu Gahar Samudra. Si horeng mitra anu peryogi pemasaran teh lain di bangsa manusia wae. Bangsa siluman ge berusaha ngintennya aya kuncena aya juru kuncina. Si horeng eta teh sebagian daripada pemasaran. Dari tadi pasarkeun mah ya panginten bade terang kumaha. Kitu dina gerempes pamikir Prabu Gahar Samudra. Oh, Prabu Gahar Samudra nyarita. Hei, manusia coba kaharep diukna
kaulah yang apal ka maneh duaan. Itu cek Prabu Gahar Samudra. Nita kasih kudil jeung si Rancung kaharep. Ponggawa ge ngageser kabelah kenca. Atuh anu saterusna si kudil jeung si Rancung kaharep. Pok si kudil nyarita. Aya naon? Sakadang raja. Itu cek si kudil. Cakakak. Prabu Gahar Samudra seri peningak gagap. Iya. Manusia. Kaulah rek nanya ka maneh duaan, ha? Omat ku maneh kudu dijawab anu sabenerna. Oma maneh ulah linyok ulah bohong ka kaula. Sabab keur di nagara kaula pantrangan aya nu ngabohong. Itu cek Prabu Gahar Samudra. Oh, itu. Ya sok atuh sakadang raja. Baik nanya naon? Anu bisa dijawab ku kuringnya dijawab ayeuna. Anu teu bisa kajawab ku kuringnya kuring ngampura. Ngalamun teu kajawab ayeuna kuring minta waktu. Itu cek si kudil. Pok Prabu Gahar Samudra nanya deui. Manusia. Nah bener ngaran maneh teh kudil jeung si Rancung, hah? Yang nah bener. Anu tadi dicaritakeun ku Ponggawa kaula teh. Inggis jeung inggis. Isi nyalahan. Oh. Bener, ngaran goreng mah kudil tiba heula ge. Candi gunta, candi ganti. Yang benar, ieu ngaran sobat kuring ngaranna si Rancung. Sarua, candi ganti, candi robah. Yang benar, naon anu tadi dicaritakeun ku Ponggawa. Bener kitu pisan. Itu cek si kudil. Nya, ari geus kitu mah teu nanaon manusia. Nya kaulah hampura kaulah geus salah sangka ka maneh duaan, ha? Yang kaulah teu apa. Yen maneh ngilu babakti ka kaula manusia. Jeung ari sangkan kaula mah eta sasajen anu dibikeun ku si Badal ka kaula teh bener ti manehna. Wah. Kaula karek apal manusia. Ya. Tapi kan bae masalah urusan eta mah urusan kaula jeung si Badal. Maneh duaan teu kudu apal. Kitu cek Prabu Gahar Samudra. Hei, sakadang raja. Kuring nandeskeun. Kuring mah teu ngilu babakti.
Loba bakti kuring mah. Naon ngilu babakti ka raja. Kaula mah jeung anjeun teu. Sosobatan teu. Terus baraya lain. Boga kebon jeung boga sawah kuring mah teu. Kuring mah duaan estuning jalma miskin. Warga kuring mah pada mika ngewa. Jeung kuring mah mere sasajen teh lain ka anjeun. Tapi mauran kaki badal. Beureun kuring mere kaki badal. Intina mah kuring mah jeung warga nu sajen sieun ku ki badal sieun diancam. Sebab ngaran ki badal teh jelema bangis. Ger di kampung kuring mah. Kitu. Kadang raja. Ayeuna mah gancang anterkeun kuring duaan. Ayeuna naon? Aduh. Itu bakakak. Bisik kucing. Atuh. Amun kucing. Wah. Sakadang raja bisa cilaka. Sabab eta bakakak teh teu dikajerokeun ku kuring. Da si ponggawa ieu ye ngarurusuh. Sedengkeun rezeki anu ngeunah nyaeta an sakitu kituna. Da kuring mah jujur we. Jarang pisan ngadahar daging komo bakakak. Kitu cek si kudil. Ingeteun kana bakakakna. Duh cenah. Lamun kucing atawa aya nu manggihan bisa-bisa eta bakakak dibawa kabur ku nu manggihan. Lamun kucingnya pasti beak. Saha tunu teu kabitan ningali bakakak. Cakakak Prabu Gahar Samudra nyakakak seuri. Manusia. Ong hariwang masalah bakakak. Masalah bakakak wah gampang. Loba di kaula. Digantian. Hayang sakumaha maraneh bakakak. Tong boro bakakak manusia. Ayamna ge loba jeung rebuan di kaula. Bakal dibere. Lain bakakak kungkul manusia. Jeung hayamna dibere. Tapi lamun maneh duaan hayang kaula gerek nawaran. Kaula rek nawaran ka maneh duaan. Bisi maneh hayang harta banda. Bisi maneh hayang kabeungharan. Ku kaula bakal dibere. Bisi hayang inten juminten emas picis jeung duit. Itu cek Prabu Gahar Samudra. Mimiti masang
jeung mimiti ngabibita supaya tujuanana si Kudil jeung si Rancung kabitaeun. Atuh si Kudil beuni nyeleukeut seuri. Ah 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 ah. Sakadang raja, sakadang raja. Ari ngarudol teh ngabohong. Tong kaleleuwihi. Lamun ngawadul tong loba teuing jeung gede teuing. Dan nikmat mah ngawadul saeutik. Sancret. Lain ngawadul satalebuk. Da moal percaya kuring ge. Aku raja, aku pamimpin, ngaku pajabat di negara, cereg teu capek lur. Eta make jeung rek mere mbak kakak hayam, rek mere harta kakuring duaan. Pusing Kak Udil nage. Lamun nyamah Andika ieu raja dengengkeun uculi tong ku bojor. Lamun mah maneh loba. Nah make jeung hayang bakakak anu aya di kuring. Jeung naha make hayang dibere kuki badal barang sancret. Asa teh ngarti kana utek, asa teh ka hontal ku otak si Kudil. Pokona mah teh kawatakan ku kuring mah. Itu cek si Kudil. Atuh dikitukeun mah Prabu Gahar Samudra rada ngahuleng. Bener oge eta omongan si Kudil. Piraku hiji raja anu berat beungar loba hartana. Miharep keneh pamere barang saeutik, barang sancret. Masa pamohalan. Lamun heueuh mah loba, anu loba mah da teu hayang dibere. Ari anu loba biasana hayang mere kitu ge nu bageur beda jeung nu pedet. Matak sok disebut merengkel cap jahe. Leungeunna teh kan ngeupeul mitra rengkel. Kumaha we cap jahe. Nu kitu nu pedit mah. Prabu Gahar Samudra beki kataji ku si Kudil lain amek. Jadi omongan si Kudil memang real, nyata. Kaharti kupikir kahontal ku otak. Jadi omongan si Kudil mah jeung kanyataanana lain saukur dongeng waos baceprot. Komo manehna raja kuduna mah mentingkeun diri keur masyarakat keur hayatna. Ain ieu mapan ari mainana raja beuteungna budayut. Ai masyarakat tak engkak-engkakan kalaparan pan raja teu cereug nu kitu teh. Ari kulawargana berendel kumas karaton di hade-hade. Ai rakyatna seuseut rek barang hakan pan raja goblok anu kitu teh mitra. Ulah nepikeun ka masyarakatna rahayatna kalaparan engkak-engkakan dina kayaan lapar susah. Ante lucu ngomong we terus trik politik taktik gini cerot ante lucu.
Pok Prabu Gahar Samudra cumarita deui. Manusia. Ukaula wajib diterangkeun supaya marane duan teu salah paham. Kaula mah lain butuh bakakakna manusia. Tapi kaula mah jeung bangsa maneh jeung bangsa manusia teh butuh perjanjianana. Kaula jeung si Badal geus janji. Anu sabadana anu ngaran si Badal geus jadi batur kaula. Harita si Badal datang ka kaula. Nyaeta si Badal menta kasaktian jeung kagagahan. Nyagu kaula dibere tapi syaratna kudu babakti ka kaula. Tah kitu manusia. Lain kaula butuh mbak kakak. Dari keur kaula mantong borok mbak kakak hayam. Rek bak kakak ngupang gedena bak kakak gajah boga. Nupang letikna bak kakak reungit ge kaula mah sanggup ngayakeun. Tah kitu manusia. Jadi anu dicekel ku kaula mah aturan basa jeung janji. Pantrangan keur bangsa kaula ingkar tina janji. Udar tina katangtuan anu geus diucapkeun tina bibir kaula. Itu manusia. Kitu ceuk Prabu Gahar Samudra. Atuh dikitukan masih kudu ngartieun. Pok si kudieu nanya dek ka Prabu Gahar Samudra. Oh gitu. Tah. Amun kitu mah harti. Kaharti ku kuring sang raja. Ham ari kitu mah. Nah. Enak kuring rek nanya. Tadi sakadang raja nawaran harta ka kuring. Cik kumaha eta carana. Kuring mere nyaho heula. Nya lamun kaharti kupikir. Kaharti ku akal, real. Kuring rek kiluan. Tapi lamun teh kaharti mah maaf. Wah. Gitu cek si kudieu. Tanes dina nyaritan. Wah. Manusia. Kaulah salut kanjen muji kanjen anjen taliti. Kaulah rek diterangkeun manusia. Dah ieu. Lamun maneh hayang beunghar, hayang loba harta. Kudu dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Kaula bakal dibere tapi maneh kudu mere caos atawa wadal ka kaula. Dina sataun sakali. Maneh kudu ngirimkeun manusia ka kaula. Nyaeta ti bangsa maneh sorangan teu bisa mere ku sasajen model Ki Badal. Lamun urusan kasaktian teu nanaon ngasaukur janji jeung kaula jeung ngasaukur babakti ka kaula ku sasajen. Tapi lamun geus urusan harta wayahna harta kudu dibayar ku nyawa. Nah kitu manusia. Itu ceuk Prabu Gahar Samudra. Gitu. Terus eta caos teh atawa wadah teh?
dikamanakeun. Itu cek si Kudil nanya deui. Pok Prabu Gahar Samudra nyarita deui. Wah, manusia eta caos atawa wadah bakal dibawa ka dieu. Rek cenah cicing di nagara kaula. Jeung tangtuna ge moal bisa balik deui ka nagara manusia. Kudu salilana cicing di dieu tah kitu manusia. Oh, gitu. Nah teuing ngatur aja. Nah teuing lamun kitu mah. Nah teuing anu diwadalkeun atuh. Oh mau manehna hirup di alam dunia nyaeta di alam manusia ripuh loba kasusah kabingung dibalik loba kabingung loba kasusah teh loba panyakit dibawa ka dieu di dieu disenangkeun oh gua atuh garanaheun bung kuring mah lamun kitu mah sebab kuring ridho lamun di kampung Cibeet sahanang sebab ieu raja maranena teh geus jarahat ka kuring teh geus jarahat ka kuring duaan teh alahan mah kuring geus mineng disiksa keluarga tah ieu sirah menjul teh lain bisul tapi urun nyiksa warga tah ayeuna mah ieu we kaputusan ti kuring mah bau kuring rek mere caos rek mere wadal tapi anu jadi caos ulah batur kuring sorangan kuring we jeung si Ancung doan jeung mun bisa mah ulah dililat euing caos teh nya ulah sataun mun bisa mah sapoe atawa saminggu meh kuring gancang-gancang cicing di dieu kitu cek si Kudil sangkan manehanana mah meureun yen manehna lamun dijieun wadal atawa manusia dijieun wadal dibawa ka nagara siluman kagong meureun rek disenangkeun meureun rek dingeunahkeun teu apal yen anu jadi caos jadi tumbal ku siluman pasti bakal digawekeun dina alusna dina gorengna nya wayahna we meunang siksaan tapi da kan apa teh si Udil jeung si Ancung teh sangkana mengeunah we sebab ningali kayaan di dinya pikabetaheun malah cek pikiran si Ancung jeung si Udil lawan maena kadinya rek ulin cenah sakalian rek museup juga teh loba mujair jeung lila di dieu mah. Jadi pamikir si Kudil mah kitu. Jeung lamun bisa mah cenah cek si Kudil jeung si Rancung ti mimiti ayeuna geus we uring rek cicing di dieu. Mun bisa mah mung balik deui cenah. Teu bisa manusia. Teu bisa. Aturan di bangsa siluman teu bisa dilanggar. Lamun kitunya kitu teu bisa dikurangan komo dileuwihan. Lamun di nagara kaula lamun maling ditek-tek leungeunna. Lamun ningali manehna ngalakukeun kajahatan tangtuna ditindak. Jeung lamun ningali pajabat anak buah kaula teu balik teu ceureug dina gawena tangtuna ku kaula dicoplokeun jabatanana. Lain ngan saukur dicoplokeun jabatanana
hartana dicokotan manena diobag jeung kaula mah nindak kitu teh ngan lain saukur hutu hungkul. Di kaula aya forum hukumna, aya hakimna. Jadi lamun kaula mere contoh nu teu bener sarua jeung kaula ge hiji pamimpin anu goblok anu rasa tanggung jawab itu manusia. Itu cek Prabu Gahar Samudra. Atuh si Kudiel meningah huleng. Anu lain dikieuna. Nyalah, sok teu nanaon lah. Kumalus nawe. Raja. Sok ayeuna kuring kudu kumaha. Sok Kanjang. Bere kasimpulan itu cek si Kudiel geus teu sabar. Wah. Syukur manusia. Lamun maneh duan geus ngarti tandana maneh pinter. Wah. Ayeuna mah maneh samemeh neruskeun obrolan jeung kaula. Jang meh maneh tenang sok kaditu dalahar heula. Ari beuteung geus mah bakal tenang. Kitu cek Prabu Gahar Samudra neta dahar kasih Kudiel jeung si Rancu. Atuh di tita dahar kitu masih Kudiel jeung si Rancu meuni curing hak. Aduh, kadang raja. Eta tadi nawaran dahar ka kuring duaan teh. Ya kuring beteng, ya beteng kuring geus kakerbekan. Nah benar, tahun beteng kosong mah, cereg mikir ge. Tadi can kararaban sangu saremeh-remeh acan. Nya karek tadi we bakakak hiji itu cek si Kudiel. Ya sok gerada harka ditu ayah ponggawa anterkeun ieu dua manusia. Itu cek Prabu Gahar Samudra nitah ka ponggawa. Atuh anu saterusna si Kudiel jeung si Rancu dahar rese manehna dianterkeun ku ponggawa ka tempat buangna. Barang srok kana meja makan, si Kudiel jeung si Rancung meuni colohok bengong. Nempo eta kadaran nu sakit lobana tur ngarareunah. Malahan mah bakakak ge aya. Bakakak aya lain hiji lain dua ajajar eta bakakak. Minuman ge meuni sababaraha gelas. Buahan ngajajar. Buah anggur, apel, lemon, wah sagala ge aya geus disiapkeun ku Prabu Gahar Samudra. Tok si Kudiel nanya ka ponggawa. Hei, sakadang ponggawa. Ieu teh kadaharan teh keur kuring duaan kabeh. Kitu cek si Kudiel. Pok eta ponggawa nyarita. Nya manusia. Etok dahareun kadaharan inuman kabeh keur anjeun duaan. Top geura dalahar. Rek dibeakeun pek. Ya kaula mah pantrangan barang dahar sesa manusia. Wayahna kudu dibeakeun ulah anu disasakeun. Kan ulah dibekal hungkul. Kitu cek ponggawa. Aduh, saya waktos na ponggawa.